Semingindung waktu cinta bangsa pribadi insapkan kabudaya sekolah ketukur dipakai ngereparia untuk lawan kecil batu kapaknya kia kasumenang kedua kali menjawab semangat berjuang wanita korban jiwa sarapan saya paham itu hidup repeh rapi itu hidup repeh rapi syukur yuk penakut tapi coba hati-hati ulah so sakama kama pasean gebitna mundur air tuntun geni saking pundi-pun dados ingkang tandaning cinarita denayu kadenayu ayu pada tetes tumaretes ingkang pinaretesanana asta Gangga Wiratanu Patra asta iku tangan Gangga Banyu Wirawu Ngaluwi Tanu Mangsi Patra Kalam Gung Talagung mulane aksara Jawi Sawidak perkawis pinunsalkan tigang dasa lan eka lawan dasa eka sawiji dasa 10
anggelaripun pawayangan pokana para wali iasana para pujangga hingkang cemar panalar suki hing pangarti jayang rana punjuring apa-apa. Iya. Gentur ingkang cinuntur mangun satur ingkang jadi gentra sindarida kawontenan salebeting padepokan Tondawaru di wilayah Nagara Pringgandani. Panita kala bendana pangawakan denawa wujud diudiri raseksi nanging kagungan sifat welas asih kasasama sayakti panita di jalan ranah penyuling apa-apa luhung budi sobar tawekal salamina tara biasa di sanak goroh utawa sawegipun adep dening putra murid dua siswa sakemaran kakasih Bang Jatirasa dan Jatiraga saweg mareg dhateng panggonan hingkang ramah guru tungku hamreg puluh dhateng mah narima sabda asli paningali dhateng pameun teu ingkang ramah guru piyambak yang batur teruntut jauh untuk kerja mamawa karep sarangan yang dipikir kita ngeci yang dipikir ditaluti kan asa penimbangan ante asak penimbangan umpama tingkan pribadi awak bagja ulah batu kuya pertapaan kuya pertapaan ajar ingkang yalinuwi nira pengantikarne pun panita kala bendana mengkaten pengandika Allah jawaban itu kasih anak dua nana Allah coba merenia duduk pada karo hingsun mangsing parek bager sategah hidup. Kalanun pangersa rama guru kalanun tadi bager kapino damel
kaula pun bang jati rasa ngahaturkeun semua pangabekti kuhuyuk panjenengan Rama Guru pupu dening kaula. Ya. Diterima semua bekti hidup. Kaula pun bang jati raga nyangakeun semua bekti kuhuyuk panjenengan pupu dening kaula Rama Guru. Diterima kasih. Ya. Kaping kalih nabok minanten Purwodarwe kaluputanmu kaulah kirang malum. Wow. Aitina soal kesalahan mah urang sami we saling maklum. Beres. Leres kaulah nun. Sabab daya di jimat nu pangampuh-ampuh na keur manusia anu kumelip di alam dunia. Iwati hampura cu. Nyaeta pisan nu bakal bisa mukakeun lawang kabagjaan dunia jeung akhirat cu. Kaping kalihna naon cu. Purwa pangresa Rama Guru kersa nimalan putra sareng pun abdi Jatiraga aya pikersa naon kalintang di ajeng-ajengna. Kieu sategesna unu matak hidup di saur lain waktu di gerok lain waktu. Kahiji kula dek negrakeun rasa syukur ka kresana zat anu kawasa. Leres kaula nu dibarengan kurasa percaya kana murah asihna mantena naon rupa nu dipentas sok laksana hingga tementan wale bakat tinekanan. Wah pasti ulah. Hiji tah Ya. dupi kalihna Kedua. perlu kula negrakeun eusi ati geus moal aya rahasia anu dibuni-buni. Eueuh di nu bakal nyaho kana rahasia kula iwati anjeun duaan. Ya. Sobalikna nu bakal apa kana rahasia anjeun duaan iwati abah. Apa namanya? Gitu. Leres kaula nu sabab geus teu asa jiga deui cu. Demi Allah sumpahna oge. Leres geus teu asa ka murid. Tapi asa ka anak beunang ngaberejelkeun pribadi. Anjeun adi lanceuk Jatirasa jeung Jatiraga anu jadi pupudeun kaula anu jadi pokok pangasuh kabeh santri-santri jeung barudak madrasah oge pongpok. Ya anjeun anu dikolotkeun. Ya. KM maneh teh KM. Aduh KM. Kapala murid eta. Kapala murid. Ya. Terus kaula nu ta ieu. Jadi di semua aya rahasia anu dibuni-buni deui. Wah. Pasti digeblakeun nya mah. Dupi salajengna ta ieu. Atuh sawadina kula. Deuk nanya kanu jadi anak dua-duanana hidup teh dewasa ukur ilmu nun dijugjug geus katempuh. Jabat ti bag-bagan agama. Misakeun mana haram mana batal keur nantukeun rasa jati manusia anjeun diansikan ku katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan. Rujung kamanyuran. Anu rada nonyol tinu loba. Ya. Leres. Takari pengamalan ayeuna cu. Sabab lamun ilmu teu diamalkeun wah mubadir. Ya. Sabab numutkeun cacetan uka penaku kula dina ayat ditangtukeun yen anu bakal bisa nyampurnakeun ka diri urang nu bakal tiasa jadi bekel dunia jeung akhirat iwati tilu fakta. Tuh, naon hiji-hiji. Dupi hiji-hijina hiji anak anu soleh. Ini.
dua amal jariah nu dibarengan ku karidoan mere maweh kasasama nyubadanan tugas lakuning hirup hubungan manusia jeung manusia Tegirinya. dupi katilu ilmu anu diamalkeun tayuna kantun nangtukeun pengamalan praktek kumaula ka mana bakti diri sebat tanaga anjeun dua remaja tingkat ngora cek zaman ayeuna mah garasi muda Lain generasi muda. tah eta sing kira bakti diri sebat tanaga nyaah ka bangsa deudeuh ka baligesan ngajadi kumaula ka pamarentah nah hidup deuk kumaula ka Nyi Ratu Orimi anu ngawengku ieu nagara Pringgandani nah deuk ka Astina nah deuk ka Mandaraka nah deuk ka Amarta nah deuk ka Wirata nah deuk ka Cedi cenah bisi deuk ka Kemana tah? geger kalau nah bisa Mana? Purwakarta Bandung Ledeng Hari raya pak dek ka mana di cuy Bandungan sukanya geligna. kami ngajurung wajib ieu ilmu diamalkeun geura tungtun barudak madrasah kabeh pamudi anu aya di kampung ieu bawa kana kasadaran hirup bermasyarakat jeung bernagara sakitu ngajurung ka anak ature bunuh laksa kabingakan karena lupi pidawuh namun sapeasana kaula teh aya kapanasaran maksud aya taroskeun anu dikakanung minggu direncana bulan-bulan dikekelek disasangke saban poe ngahaja milari waktu sering pun abdi badan ten kaula nu aya maksud naon cu namun pangapunten ulah ngaganggu kana galih salira panjenengan henteu naon putra teh sejatu maros anu teges dupi rama nu ngayuga ibu nu ngandung kaula teh saha margi kaula teh emut-emut tos aya di ieu padepokan Ya. kejar meneng Gusti Denera ya miar sakam kawis pinun sapelambanan kejar meneng Gusti Denera ya miar ingkang kawis pinunsa petenge penggalih mirkalim pudran mega bodara mega bodara siwala salina sumabda Aduh. Kamu ditanyakan perkara ieu amat teh bingung. Iya, ujang temargi kaulanu. Oh, hidup inget-inget geus aya di dieu. Atuh najan ama oge supat tepung jeung hidup teh angin diburuan. Nih, Sama di jero nempok. Dina mangsana tengah puting jumpang jemping cekeng cahaya naon itu dua cahaya antara hejo jeung bodas. nih.
tuluy ditapakuran lila-lila ngawujud jadi manusian makhluk ayana bareng ngan bisa sote nuduh maneh lanceukna itu adina pedah anu ngaliwatan kusen lawang panto anjeun heula ti heula duka nu mana nu bener adina jeung lanceukna katemongna bareng ngawujudna bareng jadi manusia ngan ama nuduh lanceukna anjeun teh ku ayana maneh pangheulana asup ti heula tuh eta tu paneuri ti cukang tak itu ngan lamun nanyakeun inung nu nganung bapa nu ngayuga memang bener ieu sakabeh makhluk khusus manusia tangtu aya inungan aya bapaan anak cau inungna tangka cau nya bapana nu malak si aki pangebonan tetep keur manusia aya nu nganung mustahil biji tina beulah batu leres jadi amat apa saha tuang rama ti mana kawit saha tuang ibu urang mana-mana bentar gelap sumpah naon ya bentar gelap pisan sakitu amat teh moal bisa ngajelaskeun cu aduh kami aya temen kumaha bae ti petaenana rai duka kaulanu manawi aya pituduh kaula teh keras kasaha naroskeun hoyong terang rama nu ngayuga jeung ibu anu nganung margi mubadir kaula teh upami saya pangampura ti jeung ibu nu nganung sareng rama nu ngayuga katangtosanana Gusti moal nibankeun pangampura ka eta manusia lamun taya pangampura ti ibu sareng jeung rama nyaah teuing tapi ieu mah kieu nya ieu leres jigana nu bakal nyaho kana kaayaan hidup sanajan amapani kapoekeun ieu urusan tapi hidup bakal kauninga iwati ku dewa carana iwati kedah ngadeuheus kahyang jagat nata ratu triloka yang otipati di sawarga loka takainya naroskeun maju anu jadi ratu alam sabab dewa mah waspada bujeng hingga kana lengkah suku wujud kana utek ati dewa mah tingali yang jagab nata kajaba ti anjeunna nu bakal nangtukeun nasib atuh manawi kawidian makaula teh dinten ieu we maksad rampung dawuh tutas pangandika kondur ti payuneun bade ngadeukeus kahyang jagab nata ingke ulang teh urang ngitung heula naon teh da kudu make rumus akurkeun jeung sio tuluy diine dirinya atawa dibisik upin nama maksad mah dinten ieu bae kaula nu pihujaneun angkeup cuntong ayeuna bulan geus berberan beak Agustus kapan September nginca kana Oktober Oktober ta eta pantes Oktober teh Jenewer kayak pameakan teh gegeber mun teh salah kitu si beber ayeuna jor ka Cianjur sidik eta masukan ager upin nama maksad dinten ieu bae manawi kawidian ulah lalawurat teu gampil ngadeuheus ka sawarga cu teu gampil sabab beda deui ai urang mah manusia itu mah dewa wujud lelemes parijeng kasebut nu kawasa zaman pawayangan ieu anu ngereh tilu alam jagat luhur surga jagat tengah maya pada jagat hanap ti lapisan bumi kahiji tepi ka katujuh eta ngawon ku cacing kalung aya dina kakawasaan otipati sawios dina resan dia mah kaula bade tanggung jawab bae gesan ngadeukeus ka dewa upami aya balai nu tumibak ka diri di akhirna ulah manawi kawidian ku pangarsa Rama Guru maksud mah dinten ieu bae sareng pun abdi Jatiraga ngadeukeus geus moal weunang dihalangan ieu budak itu mah
Kurang inget-inget heula. Kurang kodok heula ku batin hangnya. Ayo tolong heula. Ya. Kumaha? Oh PKE. PK. Kan kade di jalan sing hati-hati. Dia makewenya bisi aya nu nanya. Urang mana anjeun? Ditona waru geus hitungan panuhun hidup tetep sanajan kula buta kuliah aku guru anu sabenerna. Taroskeun ka Utipati saha Bapak Kuring, saha Inung Kuring, di mana Bapak Kuring, di mana Inung Kuring, tanyakeun langsung nini aki buyut bao jangawareng budeg-budeg kakait siwur pamidangan dolos non kaso-kaso. Sing tepi kana wunggung ka itu. Ya. Leres kawanu. Bang. Uga niraya lumur bibit wilayang rana. Uga niraya lumur bibit wilayang rana. Iya lumampah. Sakunturipun dua sakemaran Satria Raden Bambang Jatira Saktian Jatiraga. Anu luntat di padepokan mapai-mapai jalan dadakan anu kasatengah king alas pradingacal mikir pasir lungkaring mapai jungkrang anu luang justru walungan mapai wahangan anu dipimasan bakal ngadeus dateng Hyang Utipati wontening sawarga manioga. Kantun lampah desa tengah king margi gantos ingkang winursita kocapa wontening kahyangan sawarga maniloka di Bale Marakata tempat pakumpulan para betara saking masing-masing kahyangan. Ini pimpinan betara sadaya Hyang Betara Indra Dewa Kilat, Betara Bayu Dewa Angin saking kahyangan Panglawu, Betara Brahma saking kahyangan Tuksilagni, Betara Wisnu saking kahyangan Utara Segara, ngahaja di katuranan ngantunkeun kurungan Kresna. Betara Samuti Swela Gringging, Betara Sukersih Betara Sumarman, Arjuna Wisena, Betara Gayantara, Tentang Baladorandaka Samirawu. Para betara anu 4.444. Arantos nampi instruksi yen bakal sumping duta sawarga Rasinrada kabayaning dewa. Anu nyangah tugas di Hyang Jagat Nata Utipati kedah ngadugikeun naon rupi hal anu bakal tumiba margi geleger kawasan di muka nimulkeun beja anu tantu. Sapamedale pun sedanten para betara. Kepapak kadia waledan ingkang tina.
Saderek Betara Bayu ti Kahyangan Panglawu. Saderek Betara Brahma Saking Kahyangan Tuksina Geni. Saderek Betara Wisnu Betara Samu Sumarma Sukersi Jaya Arjuna Jayantara Jayantara Arjuna Wisena. Hege. Betara Bayu Saking Panglawu Mangali Betara Brahma Saking Tuksina Geni. Ini Dewa Seneka. Betara Wisnu Saking Utara Segara. Kaulah Betara Wisnu ti Utara Segara. Kaulah Betara Samu, kaulah Betara Sukersi, Betara Sumarma, kaulah Betara Samadaya. Allah, sumping, sumping.
Ulah kaget kuanya ngasukas si tuang Rama ulun oke hati yang jagat Balai pasar untuk kawan semua kasar tenang. Kamen batu sama desa
Dewa-dewa ingkang samya pada kumpul jaga merah kang pada jajar sami Narada kabayani dewa seki sidik uga-uga parantos ngempekeun sadaya para putra ti masing-masing kahyangan mira mangsa ngambil Allah anu kararasep anak-anak kuasa daya Indra Bayu Brahma Sabu kalayan jumlahna sadayana anu 4.444 dua kalintang dinasna ku kempalna para putra sadaya muga-muga hidup ulah jadi kaget gua nyangas tugas isyang jagat nasa tuang ramang ulu hapunten anu kasuhun warada telat sakumaha anu kauninga panginten ku hidup oge parantos karasa ngelenderna kawasan dari muka kadenge kalayan hawa masana mawa kasakit kasadaya widadari para batara sadaya bis-bisa nyandang wabah hasil panalung pisan tuang rama ulun panalahan dina pusaka pansatya dina kasa trenggana jelas bakal datang dua jelema anu bakal asup kakahyangan dan padepokan Sundawar tapi nodama gua mana wa di mana wa di padepokan Sondawaru wedalan apikan panita kala bendana waduh di wilayah Pringgandani saha ngaranna wa saha jenenganna wa saha Ari kakasina teh Bambang Jatirasa sareng Jatiraga ieu dua makhluk manusia anu seinungan teh bapaan ayeuna bakal nanyakeun ka dewa malahan osipatin nolak sapajodogan ieu jelema teh semoga inung semoga wafat kita laah dina pansa 3 poe ieu budak teh di mana usul asalna saha inung bapana mesti aya katerangan jadi ku kituna hidup mangka piatna ieu budak tolak lamun asup ka dasana jan ditepungkeun oge dideheuskeun ka tapi ieu teh bakal bureng di mana burengna teh dibere jawaban tantu ieu teh budak teh bakal ngamuk di sorga tinang tu dewa bakal wirang waduh silakan maha ulun wirang hidup dia tangtu wirang ya tahu lagi nyatang tu Bayu oge wirang ya tahu anu dewa Brahma oge wirang sadaya para putra Batara pada walirang kabeh ya pasti sakitu tugas anu dibantukeun kuat pertahankeun sakedeung deui dina poe ieu bakal datang malah kitu paling-paling oge mungenitan bakal sinupna budak budak naon ieu jin lain onong
onom lain manusia lain dewa lain dorong katuing wage ing sugan sadek Brahma apa itu iya sugan Wisnu duka ke apa manawi samu itu dinarasan diucapku para dewata ieu murang kali parantos aya dilawan sela petangkep tekabujeng katutup margi murang kali parantos blasmus lebet ngalangkungan lawan sela petangkep aduh tingali waduh aya di segara amat kapanasan awat-awat nyawa aduh geus asup ka wewengkon sawarga loka geus nincak marakata loh monggo gagal aduh tiwas kawanu pangapunten pangersa maha dewa aduh kumaha geus ye nya sana jonghok dewa kumaha bikin jawaban? Wah, nah jawaban nama gebung ke tukang irunah ini. Saya di jalan kaya bisik itu, wah. Kaulah pipa depokan tonawaru sejang ada kapangkon pangersa jeung eyang. Ya, Fadia. Ature bunuhun sawanu. Kabia kongkonan kabia kongkonan lagi ya berat Bagia Satria. Atur sewu nuhun kelasa kabingahan ditampi yang nuhun kawanu gerapet gerawasa saha ngaran anjeun urang mana anjeun sarta aya naon maksud datang sahareupkeun kaula gerawasa balasa anjeun dua manusia bersasa dan bilang bumi lain asa beda jeung jalma-jalma anu ulah dek dinding tuyul silang silokan naon pamasudan
sabalata sabipura saha ngaran saha ngaran anjeun sabia saha ngaran anjeun tetap pinodama bukti ngaran kaula teh Bambang Jatirasa. Bambang Jatirasa. Jatiroke? Ai. oh Jatinangor Jawa Jatihanap meureun. oh sirik Jatiluhur Pun Jatirasa. Aye. Kaula pun Jatiraga yang Urang mana urang? di mana urang di mana urang? di mana Kaula teh di Padepokan Tonawaru. Tonawaru wilayah Pringganan. Leres. Sugeng sambung. waduh Di Padepokanana di kampungna. Kaula teh di Padepokan siswana Kangjeng Rama Guru. Kalau bendana bernya. Leres. Aya naon? kaya naon maksud Bukti maksad kaula sedang ngadeses ka pangresa ulun opi tapi ratu ning Triloka nu kasebab kawasa di dunia ieu malah dipanang pangeran ku sadaya makhluk dina zaman pawayangan ayeuna. Maksud? Kaula teh sejak tumaros sakayut nampi pituduh si Rama Guru anu teh tinggal ieu kana bibit alih kaula teh kantos naroskeun ka mantuna saha inung kaula nu nganung bapa nu ngayuga. Mantuna teu ningaeun ayan begitu ngadawuhkeun nu bakal tingali kana bibit kaula saha ibu nu nganung bapa nu ngayuga kajadi ti kersa dewa anu waspada paningalina. Janten kaula sedang ada maksud bare naroskeun inung kaula nu nganung bapa kaula nu ngayuga pamokalan kaula manusia biji tina belah batu atau tina kayu atau tina sejen makhluk jenisna manusia tetep manusia aya inungan sareng aya bapaan. Sakitu pamasadan kaula pangersa. Nyaho berapa? waduh Muga-muga uning galis nu di pabrik Jemar manah nu di sedak kaula sanes kumawan tun ngadesis ka pangresa anu penyimponan syarat kumaha sarana ngadesis ka kersa dewa. Mugi uning galis kaula didesiskeun ka kersana maka opipati eyang. Satria Jatirasa jeung Jatiraga regepkeun ku awak maneh dua-dua nama. Eta pamaksudan moal bisa kasubadanan. Anjeun moal bisa jonghok sareng Ratu Triloka yang jagatna. Jadi wayahna anjeun geram mulang keluar di wewengkon sawarga loka. Bujeng hingga anjeun bisa nanya ke langsung kalau tipati tepang ge moal bisa. Wayahna hidup geram mulang ka Padepokan Tontawaru sabab katang tuanana anjeun teu sabibit jeung manusia anu loba. sakit Raden Jatirasa lan Jatiraga keuneuk raraina lir beusi atah beuleung waos kakerot. Panyarta leung
nafsina kageila kawas lain dewa aduh. Waduh. Buka mata ieu budak. Waduh. Pangresa duta ing sawarga. Kula. Naon buka mata ieu? Kaula teh sacara tegas anu teu angan tina mahkamah teu jauh tina sopan santun tapi panerimaan dewa anu lunta tina katangtuan bari jeung nuduh ka kaula yen kaula teh sajajar jeung jelema-jelema loba. Nih. Payus di dewa saur kitu. Wajar di Batara kesap juga kitu. Dewa lautan pangampura. Dewa kawentar adil. Tapi nah babasaan tepika nyunggak tepika kaula lain manusia teri panang manusia sajajar jeung anu loba. Ngadek di panang jin, ngadek di panang ibrit, ngadek di panang sato, ngadek di panang naon diri kaula kanyen. Ya. Urang ajar temenan Kakang Jatirasa wajib nimankeun pinakan ulah dek geder kasaweran gedag buk salamar nyingarepan para dewa sanajan puluhan ribu kayaan ora pinadak teh coba jeung tibatan kaula mulang mawa paisan kosong teu bisa aduh hareupan jeung otipati urang pada ngajajal kari jajak kaula mau dek gedag buk salamar pikeun nyingarepan sajumlah para batara. Hai, tangkap. Bang Jatirasa. Punapa? Kula Betara Brahma Dewa Sena. Dewa Sena saking tusina kene. Ura pegawe. Ladeni kula Sena Bolongkotan. Alamat anjeun bakal direrab ku Sena Brahma. Sena nu aya di alam dunya kadar teh kuhuna. Tapi kaula Sena Bolongkotan, Sena golongan. Coba Brahma. Kaula hayang macakan si duru dina durukan dewa. Para Batara tingali bujang hingga kaula make jeung tera kulit ku Sena Brahma sarajan bari buuk tetutung salamar-lamar acan. Waduh, alah nah Brahma serang we kana jurus-jurus guna Betara Brahma. Ampun. Kakang Bayu. Munur Kakang Betara Bayu. Anu ngagayuh angin. Jatiraga lan Jatirasa. Wadeni anggeman ku Yai Ki angin. Cek sapu dening angin barat sawang. Angin
Batur angin. Tua Satria Bambang Jatirasa sareng Jatiraga bujeng kinga katsanak angin tegedag-gedag acan awakna. Terkana anggeman bayu temempan kana kadijaya ieu dua murang kali. Para dewata tempo boten mempan anginmu bayu. Senjata temampu, kekuatan kamanyuran temampu wa maju ampun munur kawawa ai itu kalah kokompo dan Wisnu ya. Bade wangsu dumunung dina wujud Dewi Kresna permios wa ya Batara Wisnu samu buyung eta mah hayo maju karayakeun ampun wa barorah maju wa suku lempoi kaula munur dewa kabeh munur dewa munur kuat munur tapi hai Jaksa Agung Yamadipati hayo maju haling dewa aing Jaksa Agung Sawargaluka aing anu ngajaga kawah Candra di muka eta dua budak deuk dicabut umurna ku aing Jaksa Agung Sawarga Maniloka Yamadipati tukang nyabut nyawa iya Yamadipati serai meterang tukang nyabut nyawa teh ya coba anjeun narima parentah ti Otipati pikeun nyabut nyawa kaula coba gerak cabut nyawa kaula. Moal burung cinekanan gerak samat peti ayeuna inung anu nganurung. Bapa anu ngayuga. Hayang tina naon maneh dicabut nyawa. Kumaha karep anjeun coba kaula geus nuturkeun. Coba tak acungkeun inungna leungeun. Sok. Tina inung leungeun jalan nyawa ku kaula deuk dikenyot
sanggeusna kaheungheum nyawa degdi kepohkeun bakar ragrag dina Krakawa Candra di muka. Tapi teu sagawayah nyabut kaula deuk unyuk-unyuk kanu agung menta kanu kawasa. Cing sok. Hei. Junub kana waktuna datang kana masana. Najan mungkir dageus takdir. Najan mumpang dageus baja. Milik diri dageus pasti. Yang ieu menyedia ukuran beudeuh dicabut. Cing sok. Awas ya tina indungna leungeun. Jaha. Yor we sia ka itu. Hak sia tepi ka gogorolongan kitu. Sia ragrag dina Krakna Kawa Candra di muka moal teu geheng sia. Wah jelas. Hirup kene geus maot anjeun. Nah geuning eta caca bonsel kaula. Ya. Dulu itu kacap kecub kene. Meureun salah lain tina inung leungeun. Sing hayang nyaoti dinya tina badul, tina bujal. Sok. Tapi itu bener lekeun. Doplentingnya tuh. Nah. Ketrok deh pun. Nih. Benang pasti. Ini baru kejutan. Iya, baru lanjut. Sia. Yor kayak kucing betah. Ngagorolongna ka Kawa Candra di muka sia moal balik deui. Maot acan kacap kecub kene. Nah. Jigana wae ieu teh. Teluyu anjeun nyabut nyawa ai malah henteu ai nyabut mineng anjeun. Nah ieu teh nyawa anu di diri kaula teh benang plak anjeun. Lain atuh lain hakna mah moal bisa beunang. Lamun anjeun sadar yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun, pinterna dewa aya nu minterkeun, dewa aya nu ngadewakeun deui di dieu anjeun bakal ngarti. Deui. Ya. Tapi dah biasa-biasa mah dah ngangge lempong itu biasa-biasa mah. Cara hererese. Cara ngadua kalian dah. Nyeuh tina inung suku nyeuh. Dina leresan nyabut nyawa tina inung suku ditajong ku Raden Nurrasa. Hapul. Durhaka sia huntu aing luncat dua. Ampun balik aing mah. Jadi ulah kakang urang obrot kakahyangan marjukuna apa kahyangan himawat otipata
Otipati aja kaget kaulah bakal tetayo. Para putra Batara Baladurang Daka Sakaleh. Mundur. Moaya nu mampu. Iya kumaha norojog jigana ya kahimawat apa kamar jukuna. Dan kumaha pidawuh Otipati wadah miheulaan ngadeheus. Lagi Kakang rada Timas para putra coba tong di kalangan kula dek pinah ti kahyangan himawat kamar jukuna. Wasai tiap senaka di eta budak saha ngaranna nu rasa sareng nuraga. Jati rasa jati raga. Tiap ulun pangapunten kaula jati rasa kaula jati raga. Tiap kadi kasih moal naon-naon adi muga-muga we budak ieu bisa sadar. Bosai Semapong amar sanamaya karima daya maha jagat nata Ratu Triloka tapi medama kalanu Yayi Nuraga Rukun hirup utama belas hati dajeng sama Arya Jipang peperangan Arya Jipang peperangan musuh sareng jajak katingki dina sama geningan dina caga lalapangan dina caga lapangan manis urang tema dada pikir awi ipin panjang ruas samian urung ngapurang manawi nu taruan yang ngantunkeun kangkang nungan ngantunkeun kangkang sopa urang ngabatu bubuk kariwis jadi kikisi jadi kikisi paura panutan kesapu karingis tekapi milik tekapi milik
Nyangkung pujaan hati ketinggal mah ilmu tak pantes Sarulok sisi-sisai di tingur mah di tingur jih kurilingan Kapungkur pasini janji manuka Marek hirup bebarengan Sulasi serang mangana bapak Kalasikur sisi jawi Mika aci mika dede Nan saukur dina piwi Daun puluh kandana Hiciredi sadat hipeti Namun terjajah pikir bingan Sampai Ya kaget dengar ningali kaget lah kagere giri kaget dengar ningali kaget lah kagiri sang giri nata kaget paningali yang jagat nata jika anu rampang rempeng kasumpingan dua murang kalis margi ningali keayaan para putra Batara boten mampu ngandika kasih kalanu pangersa nyangakeun semah sinungkem hong amarcana maya semah kaula aya dina dampa sampean pangersa ditarima hidup di kaula pun jatiraga syukur bagja mangga nyangakeun parantos jongho kaset nih pula ngarasa bunga kusumpingna hidup kaulanu aya naon hidup anu mawi maksa hayang tepung lawung jeung diri kula pok gerawak sabalaka Raden aduh eyang kula saresna kaula ngadegesan naon rupikal parantos aya dina paningali galih salira kaula persanten dewa tewas waspadana dewa wujeng hingga kana lengkas suku wujud kana utek api tingali kapinu gawe namung rupina parantos kapaos kaula teh hiji manusia anu julinglung emutan ayat di padepokan Tondawaru Maguron di Kersana Mahapanita kala bendana ya nih
terang awalna duka akhirna kaulah teh jugjug aya di padepokan sareng ieu pun dulur Jatiraga. Kaulah sok rajin ningal jalmi-jalmi tatangga-tatangga atanapi rerencangan sapaguron dina sasasi sakali sok dibesukan atanapi dikintunan bekal ku ibu ramana. Ari segiri kaulah hirup nu ngelis sareng pundulur teterang diinung bapa asa pamokalan aya kaulah teu aya nu ngayugakeun naon rupa kajadian teh sok aya sababna pamokalan aya diri kaulah lamun taya cukang lantaran ibu nu ngandung rama nu ngayuga. Aduh eyang kaulah nu sejak tumaros kaulah kapangresak margi dawuhan Rama Guru yen salira teh makhluk lemes dewa nu kawasa anu kuningapan ningali batin muga masihan obor ka kaula patos-patos kaula dipunut kunu kagungan dipenta kunu kawasa mulang ti alam sabab musabab aitos kenging pangampura mati jeung ibu nu ngandung rama nu ngayuga laluasa kanggo diri kaula. Itu jangan. Iya, muga-muga meninggalih kaula nu masihan pituduh saha nu ngayugakeun kaula urang mana di mana lingihna naha masih kene gelar di alam dunya atanapi parantos puput yuswa. Bajat tinemanan nyangakeun adi eta maksud hidup teh alus Bening. luyu jeung hukum sarua jeung katerangan anu natrat.